Ya dia hanya dia. Woi mang, kurang nyanyi serangan bedong edan. Dia gagah bahaya ngomong dong edan di ge. Pada dia tah bulak balik bae kos-kosokan. Ari sebenarnya mamang tidinya kernaon serangan baik. Ah, geus kieu bae. Lalieur. Kabeh nala jelema geus baroga buntut. Sudah mang, dengar ti urang mah. Eta dia atuh cek peribasana eta mah. Jelas mang, jauh urang mah dengar ti eta. Puguh lalieur ya aing. Umur geus kolot, aing hayang kawin. Beraku aing rek kieu bae. Atuh moal enda oh. Atuh kawin mang, lir teuing. Der. Puguh eta dia mah, biang permasalahan age. Bikangna eueuh. Ai, atuh ripu eta mang kitu cara nama. Geus kieu bae, urang boga kenalan bikang. Mamang daek teu. Bener dia, hayu urang teangkeun. Ke heula mang. Mamang tangguhan ti dieu, urang nyangkeun bikangna sorangan bae. Bagus geura teangkeun ka ditu. Oh siap. Aing nak ngambikang ka mananya. Ja aing janji ka Mang Abel. Aing boga ide. Kumaha amun aing neangan budak laleutik. Neangan heula ah. Wah. Itu budak laleutik. Nyangkeun ah. Boy, karena redak. Biasa, ngobrol tuh jelas. Enak gitu. Iya. Kumaha amun urang jailan Mang Abel. Jayan kumaha maksudna? Oh, kumaha maksudna? Kieu pan Mang Abel hayang kawin. Bikangna eueuh. Laju cek aing aya bikang mah. Terus kumaha ye? Kieu kumaha amun si Ilham ditiungan. Laju panggihkeun jeung Mang Abel. Kumaha maksudna? Jauh orang mah teu ngarti. Oh, geus aing nyawa heula, Bro. Geus gerak ka ditu. Kebel bae si Adi. Kemana ieu nya? Padahal geus teu sabar yang mah ieu. Dak yo, tiungna yo aing semawa. Geus gerak boka dieu. Rek dikumakeun aing. Geus cicing. Woi, kenaon dari ya? Leuh he, geus aya si torek di bae. Ka ditu dia mabur. Hah? Ngebubur? Kebeneran dasar aing kelapar. Teangkeun ah. Rek naon dia torek ka dieu? Jeung naon dari korek dak? Eueuh aing mah korek. Deuleu, teu nyambung si torek mah. Geus repehkeun bae eta mah moal anggeus ngomong saya nyampe kiamat geus. Aing Liur aing mah kadari he. Malah mah keur ngabubur, atuh mana buburna? Tah buburna. geus aing hayu. Geura tiungan si Ilham. Ini si Adi kemana aja nah? Susulan bikang gak bae. Susul ku aing. Kan gelis. Ai aneh aing mah kadarianya. Anak batur arek ninaon eta ditiungan. Geus repeh geus saya urang bawa ka Mang Abel. Rek dibawa ke mana aing yo? Geus ulah loba omong. Ke Mang Abel amun nanya naon, jawabna bae nya.
Dah, arek ka mana dari ya? Ke langit. Ai dong pagawean bae ieu jelema kuari. Malahan reungit deh. Tapi aing ge karesel ya. Jilu aing geus budak. Geus dari tanggung ngerti dieu nya. Aing arek nangkeun Mang Abel heula. Oh, Ai kemana Mang Abel yuk? Oh, ai ti dieu tuh. Kita nangguan ti dieu. Mang, adieu. Ai dia kebal amat nyangkeun bikangna. Ka mana gitu? Ke Arab meureun. Geus hayu Mang, ilu jeung urang bikana geus aya tuh di ditu. Geus, aya teh angkeun jeung aing. Geus teu sabar aing mah. Geus tadi aing nangguan kebal. Geus hayu. Mang. Duh bikangna jeung si budak keur satiung. Ai. Jauh. Di dalam diburi mah biang. Mating dihareup yang aduh dake. Woi Mang, tangguhan. Tuh bikang atuh Mang. Ada lo herang mencerangna tuh. Dia dibui. Kau penting dia dihareup mah. Mang, ulah kadah kedeng. Mang cuman dia. Neng. Biasa kenalan tuh, Neng. Sana mina, Neng. Pan Neng mangahem bae. Dong lagu ni sasabian. Neng, pasang bae-nya. Beda gombal ya. Neng tahu nggak apa bedanya Neng sama Sarini? Sama-sama seleraku. walah. Heh, dia lunjak kain. Kena koeng adi, kamu panggil dia. Darah dia kemana nak lupat nah? Kena koeng. Ai kalau lompatan udah gue sakit ya ta? Wah.